Aing menang cik aing oge geus lah ngelehan. Udah setan mah biasa goda kita barunya. Dompet aing ka mana? Anjing, biar dompet aing. Aing mau pipilun. Ada balik ke Dompet aing. Goblok si Sayi. Aduh, haus kieu. Kopi teh nyontongnya teh nyontong. Terus tinyu, san. Meunah keur puasa kieu mah sok buru tinyu. ulah dosa maneh teh keur puasa. Astagfirullah. Ingat ulah kagoda. Alah, enggak ada usah saha sok we tinyu. Sok buru. Nyun. Tah kitu sok buru. Hasan kade maneh? Ulah ka bawa aku sekabak-kabak. Ulah didengeng geus tinyu sia anjing. Cek aing oge di papatahan wae cek aing oge geus cenah tinyu. Pas ku aing papatan jera balik. Cenah ditinyu kan aing mah pura-pura goblok. Akan tah. Telepon ku sia. Allah. Aduh kade ngadang buru-buru ah. Aduh. Yang kena kenceleng cokot we. Aduh duit batu ulah. Duit batu. Alah, geus tong didengeng, geus cokot duit lumayan yang kolot engke. Ulah dosa salat subuh aing teh aweun kunaon dosa. bae teu kusaha ge jig wae Rusuh. Nah, si duit teh dicokot. Jelamana kuat iman, maneh eleh. Sia. Heeh, eleh lah we ayeuna mah aing lah. Aing geus ieu duitna kumaha? Kieu we nya. Sabab tadi dipuluh ku Ustaz. Heeh. Wah bagi dua aja aing. Aing Baru ku Ustaz. bagi dua ge lah. Gitu. Jis aya dompet usahanya cokot ulahnya Oke, lumayan yang lebaran. nya Ulah kasih dosa atau teloket batu. tapi Alah, da usah saha ieu cokot pokona mah. Lumayan yang beli baju. Lebaran. Ingat hidup teu puasanya. Kade ulah ka bawah ku setannya. Alah, geus cokot tong loba mikir lah. Ulah Ayo cokot anjing lebar baju lu pake aing menang cek aing oge geus lah ngelehan. udah setan mah biasa goda kita barunya. Dompet aing ka mana? Anjing, biar dompet aing. Aing mau pipilun. Ada balik ke Dompet aing. Goblok si Sayi. Di Kaleung kota Bandung aya tempat